Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur dangu sadaya di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu di sareng emang di acara nu dipikadeuh ku urang sadaya. Acara dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugia urang sadaya aya dina panangtayungan Gusti nu welas asih, dipasihan yuswa nu panjang lan barokah, dikucuran ku rezeki nu ageng tur halal, dipasihan pakasaban anu aman tentrem, ditebihkeun tina balai oge musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kasadaya dulur dangu nutos satia mancotos satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, oge satia ngarojong channel emang, oge satia ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun kasadayana. Oge kangge dulur dangu sadaya nu nembean nepangan ieu channel mangga di subscribe, ditoel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi ti emang lamun emang ngalajengkeun cariosan anu katunda. Teras diacungkeun jempolna, kritik lan sarana diantos di kolom komentar, pangbagikeun pangserkeun saseueur-seueurna di media sosial dulur dangu sadaya. Hatur nuhun tina pangrojongna. Hayu urang teraskeun hanca nu katunda dina dongeng nu jejer cariosna dedemit leuwih buyut. Yasana Kidagar bagian anu 22. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Loros Mang Kemed ieu mah gan, ceuk Pak RT anu harita gancang ngilikan layon anu ngambang di sisi walungan. Duh, deudeuh teuing Med, tepi karek pegat kitu beheungna. Juragan Barkah ngabalieur teu tega nempo kaayaan layon badegana. Layon Mang Kemed teh tatu dina beheungna, awakna mah bersih, ngan bae katempo geus rada bareuh, maklum bae geus 3 poe leungitna oge. Warga lembur babarengan ngagotong layon Mang Kemed, dibawa kana tandu tuluy dibawa ka lembur pikeun dipula sarasa kumaha mestina. Kocapkeun peutingna, sarengsena layon Mang Kemed dikurebkeun, Juragan Barkah ngayakeun tahlilan di imahna. Warga lembur kaasup Pak RT jeung Jang Sumamilu hadir. Bah Gawok oge can mulang, rencanana Bah Gawok bakal mulang isukanana. Rengse tahlilan, Pak RT, Juragan Barkah, jeung Jang Suma jeung Bah Gawok ngariung di tengah imah. Warga anu sejenna mah geus balubar marulang ka imahna sewang-sewangan. Bah, kami nganuhunkeun pisan kana sadaya bantosan ti Abah dugi ka layona Mang Kemed tiasa kapendak, ceuk Pak RT nganuhunkeun ka Bah Gawok. Gos jadi kewajiban papada manusia Jang RT
dina hirup kumpul di alam dunia ieu urang kudu siling tulungan walon bah gawok. Terus terang bae kuring mah boga kacurigaan lamun di lembur urang teh aya anu teu beres. Cek Juragan Barkah sanggeus nyuruput heula cikopina. Maksud Gan Barkah teh kumaha? Naon anu teu beres teh? Pak RT neuteup ka Juragan Barkah bari tarang narada kerung. Kieu Pak RT, akhir-akhir ieu kuring teh curiga aya anu aneh di lembur urang. Ti mimiti lobana kacilakaan di tikungan Lebak Seureuh, nu sakabeh korbanna aya anu salamet tepi ka maotna Mang Ukri anu dadakan sarta panungtung maotna Mang Kemed anu sakitu kaayaanana. Saumur-umur kuring hirup di lembur sugih mukti asana can pernah ngalaman kajadian anu aneh kawas taun ayeuna. Sok we dipikiran ku Pak RT. Pengkolan Lebak Seureuh tiba heula mulage kaayaanana biasa bae. Teu pernah aya kejadian kacilakaan maut tepi ka korban maot. Nya paling ge aya mobil nu tekor wajar, tapi teu nepi aya korban jiwa. Tapi apanan sataun ieu mah meh unggal bulan aya anu cilaka di pengkolan Lebak Seureuh. Bari jeung kabeh korban maot taya anu salamet. Tuluy kajadian maotna Mang Ukri cek kuring mah aneh. Sabab Mang Ukri teu puguh-puguh maot bari jeung teu puguh sababna. Kapanggih ku Jang Suma di pakarangan imahna. Bari cek pamajikanana mah keur peutingna sare bareng di kamarna sarta teu ngarasa gering atawa boga kasakit. Pak RT unggut-unggutan tuluy nyarita. Kuring ge rada curiga sabenerna mah. Lamun di lembur urang aya anu teu beres. Tapi ngeunaan Mang Ukri bisa jadi dipergasa ku rampog atawa maling anu kapergok asup ka imahna. Sabab harita ceuk Jang Suma sawaktu kapanggih Mang Ukri teh nyoren bedog. Tapi ukur sarangkana bedogna kapanggih ngagoler sababaraha meter ti layona Mang Ukri. Lain kitu Jang Suma. Leres Pak RT, kitu pisan. Abdi mendakan layon Mang Ukri nyoren bedog dina cangkengna. Mung kantun sarangkana hungkul, bedogna ngagoler 5 meter ti layona. Walon Jang Suma. Tapi lamun bener Mang Ukri tiwas dipergasa ku rampog atawa maling anu kapergok asup ka imahna, kunaon layona bersih, teu aya tatu oge teu aya tapak teunggelan atawa tapak panyiksa. Misalna bae bareuh atawa geuneuk urut diteunggel. Pak RT jeung Jang Suma ngahuleng. Nya bener Gan, kuring harita milu ngamandian layona Mang Ukri. Awakna bersih, eueuh tatu atawa tapak teunggelan saeutik ge, ceuk Pak RT. Hartina dina peuting atawa wanci janari harita Mang Ukri teh tarung lain ngalawan manusia. Lamun seg ngalawan manusia urang sakabeh apal lamun Mang Ukri teh ahli main po. Manehna jadi kepala keamanan lembur ku sabab ilmu silatna jago.
Mang Ukri moal babari pikeun dirubuhkeun. Sahenteuna lamun kadesek ge Mang Ukri bakal nyorowok mere tanggara atawa menta tulung ka tatangga anu deukeut kaasup ka Jang Suma anu imahna di peuntasieun Mang Ukri. Peuting harita sawaktu isukna ujang manggihan layon Mang Ukri, naha Jang Suma ngadenge aya kaributan atawa aya hal anu nyurigakeun. Pak RT tumanya ka Jang Suma. Jang Suma ngahuleng nginget-nginget kajadian peuting harita. Saterusna Jang Suma gogodeg, "Abdi harita sempet lilir wan Cijanari, tapi asana teu aya kajantenana naon. Abdi teu ngadangu kaributan atanapi ngadangu jalmi anu tarung. Mung bae abdi ngadangu anjing babaung teu riren-riren Pak RT. Sarta sora manuk koreak anu ngoleak bae. Pokona mah wengi harita teh karaosna mani geueuman." Pak RT unggut-unggutan ngadenge katerangan Jang Suma. "Tuh nya, jelas lamun peuting harita aya bangsa gaib atawa siluman anu ngadatangan ka Mang Ukri. Pasti Mang Ukri teh disebakeun atawa aya anu ngawadalkeun." Ke heula juragan. Ulah mastikeun heula kitu. Urang kudu naliti heula. Sangkan urang boga bukti anu jelas. Pak RT pernah ngadenge ngeunaan beja lamun tiap aya kajadian kacilakaan di pengkolan Lebak Seureuh sok aya anu manggihan cangkang endog badag kawas endog soang. Enya kuring ngadenge eta beja ti polisi desa anu milu mariksa kacilakaan di Lebak Seureuh. Emangna naon hubunganna na cangkang endog eta jeung maotna Mang Ukri? Aya Pak RT, sabab ceuk pamajikan jenat Mang Ukri manehna manggihan kulit endog soang dihareupeun pantot tukang imahna. Sanggeusna Mang Ukri kapanggih layonna ku Jang Suma, hartina aya jurig atawa siluman anu sarua anu diutus ku jalma anu sarua pikeun nyiaran wadal di pengkolan Lebak Seureuh jeung imahna Mang Ukri. Eta endog teh tangtuna endog wadal. Paroman nu gunem catur mimitina katempor regeng. Pak RT silih reret jeung Jang Suma katut juragan Barkah. Asup akal oge gan. Tapi naha aya kitu wadal anu diciriana ku endog soang. Biasana mah lamun aya jalma anu munjung atawa muja nyiaran wadalna teh ku cara mere duit atawa hadiah ka jalma anu rek diwadalkeunana, lain ku endog soang. Sakedapan simpe taya anu nyarita, tapi harita kadenge bah gawok ngagerendeng. Aya jalma anu muhit ka siluman ngagunakeun endog pikeun nandaan atawa ngahaja neangan wadal pikeun ngadatangkeun kakayaan keur dirina. Aya bah, cik kumaha eta teh? Pak RT panasaran panonna neuteup ka bah gawok. Samemeh cumarita bah gawok ngahurungkeun heula udud bakolintingna. Saterusna nyeuseub ududna mani telebna keur
bangun anu nikmat kacida. Serebung haseup bodas nyerebung kaluar tina irungna Bahgawok. Biasana anu ngagunakeun endog wadal pikeun neangan korban teh jalma anu muja atawa muhit ka siluman oray atawa siluman buhaya. Siluman buhaya Juragan Barkah kerung kitu oge Pak RT jeung Jang Suma. Malah mah bulu pundukna Jang Suma muringkat cara rengkat. Kadenge Bahgawok nyarita deui, jalma anu muhit ka siluman oray atawa siluman buhaya biasana manehna kawin jeung eta siluman alias jadi budak pamuas nafsu birahina eta siluman. Sanggeusna ngalakukeun hubungan salaki jeung pamajikan biasana eta siluman langsung ngaluarkeun endog hasil hubunganana. Tah eta endog anu bakal jadi endog wadal. Eta endog kudu disimpen di tempat liliwateun jalma atawa kendaraan sangkan kadupak, katabrak, atawa aya anu ngampihan. Sing saha bae anu nabrak atawa ngampihan eta endog, manehna anu bakal jadi wadal pikeun ditukeran jeung kakayaan. Matakna lamun manggih endog di jalan atawa di mana bae oge ulah dicokot atawa dibawa mulang. Lamun seug urang naek kendaraan ulah poho babacaan sarta inget ka Gusti. Boa-boa Juragan Barkah tekebat ngagerendengna. Boa-boa naon gan? Tanya Pak RT. Boa-boa Mang Kemed oge maot kulantaran aya patula patalina jeung jalma anu munjung ka siluman buhaya. Bisa jadi kitu, ceuk Bahgawok ngarenghap sakedapan tuluy pok nyarita deui. Sabab jelas anu ngawasakan layona Jang Kemed teh siluman buhaya hideung anu ngaku ngaran Bajul Ireng. Manehna nyebutkeun lamun Jang Kemed boga kasalahan gede kanu jadi ratuna. Sigana Mang Kemed sempet nganyahokeun lamun aya jalma anu muja ka siluman buhaya di lembur urang. Kusabab eta manehna dikorbankeun jadi wadal siluman buhaya, ceuk Juragan Barkah. Rada-rada kahar ti ayeuna mah gan, tapi lamun bener aya jalma anu muhit ka siluman di lembur urang, kira-kira saha jalmana? Kuring teu apal saha-saha nama, tapi nu jelas titenan bae kakayaanana. Saha sakirana jalma anu ngadadak jadi beunghar, malah beunghar pisan di lembur urang dina waktu sataun ieu. Kabehan ngahuleng. Telila paroman beungeut Pak RT jeung Jang Suma katempo ruas. Pak RT silih reret jeung Jang Suma. Taya deui anu ngaronjat pisan kakayaanana dina waktu sataun ieu mah. Ukur Juragan Kosim, ceuk Pak RT tuluy ngabagi reret ka Juragan Barkah. Eta pisan pamohalan jalma anu tadina hese dahar samodal si Kosim ngadadak jadi jalma pangbeungharna di lembur urang. Bari kakayaanana teu puguh asalna. Mun kitu ngadadak meunang warisan atawa manggih harta karun, kakara kuring percaya manehna beunghar ngadadak ku jalan normal. Ieu mah jelegedeg loba duit, tepi ka sagala dibeli
bari teu ngamimitian ngarintis heula usaha. Apal-apal jadi bos bandar sayuran. Tapi kan Juragan Kosim teh dimodalan ku rencangna anu janten bos sayuran di Bandung namina Bos Suhandi, ceuk Jang Suma. Jang Suma kuring teh puluhan tahun usaha dina sayuran jeung palawija. Sakabeh bos sayuran di Bandung kuring wawuh. Eueuh anu ngaranna Bos Suhandi teh kuring geus tumanya ka sakabeh kenalan kuring di Bandung. Eta mah ukur alesan si Kosim. Usahana bae oge aneh. Mana aya jalma usaha ngajual rugi. Si Kosim meuli bonteng 1 kilo 5 perak. Dijual 3 perak. Pan aneh. Di mana nyokot batina? Can katambahan ongkos kuli jeung lain-lain. Lamun usaha kawas kitu 2 bulan ge bangkrut atuh. Tapi ieu mah kalah katambah beunghar. Pan aneh kacida. Kade Jang Suma hati-hati. Apanan Jang Suma digawe ka si Kosim. Bisi bae kahareupna Jang Suma kagiliran pikeun diwadalkeun. Aduh, amit-amit gan. Bit ah. Bulu pundukna Jang Suma beuki muringkak. Kuring rek tumanya ka Jang Suma, ceuk Pak RT bari mencorong ka Jang Suma. Naha salila Jang Suma digawe ka Juragan Kosim, Jang Suma sok manggihan aya hal anu aneh atawa anu nyurigakeun. Jang Suma harita ngahuleng, teu lila pok manehna ngawalon. Asana biasa bae. Gan Kosim jalmina teu aneh-aneh. Unggal isuk moyankeun hayam pelungna sarta dombana. Tuluy ngumbah motor sarta manasan motor. Beurangna ngaroris kebon atawa indit ka pasar nepungan padagang sayur. Tapi tiap malam Jumaah Kliwon Juragan Kosim sok meting di saung kebona nu deukeut jeung leuwih buyut. Asana sangkaan urang teu nyalahan. Gerendeng Juragan Barkah anu memang geus curiga ka Mang Kosim. Sabab manehna apal dina peuting harita teh manehna anu nitah Mang Kemed pikeun ngintip Mang Kosim. Jang, rek naon cenah unggal peuting Jumaah Kliwon Juragan Kosim sare di saungna? Pak RT katempo panasaran pisan. Saurna mah bade nyuguh ka karuhun. Margi karuhuna anu kapungkur ngiring ngadegkeun lembur sugih mukti. Kitu saur Juragan istri mah. Da tiap angkat ka saungna Juragan Kosim teh nyandak sasajen sanyiru pinuh. Jelas Pak RT. Lamun si Kosim jurigna mah manehna biang kerok dalang tina sagala kageunjelengan di lembur urang. Urang kudu nyieun tindakan, ceuk Juragan Barkah. Urang teu bisa nindak jalma sakahayang urang. Bari taya bukti jeung saksi Juragan. Lamun urang gagabah sarta sologoto bisa tamiang melit kabitis. Geus jelas Pak RT. Si Kosim anu geus nandasa Mang Ukri ngagunakeun siluman puhitanana. Kitu oge anu nandasa Mang Kemed. Sigana Mang Kemed merogokan si Kosim sawaktu ngalakukeun pamujaan. Jadi Mang Kemed ditandasa sangkan rusiahna henteu kaboker. Pak RT ngarahuh, anya tapi kabeh masih sangkaan jeung dugaan.
can aya bukti anu pasti. Lamun urang nindak Juragan Qasim sambarangan, bisa-bisa Juragan Qasim teu tarima sarta ngalaporkeun urang kanu berwajib. Bisa-bisa urang anu asup ka bui. Kudu diinget oge Juragan Qasim teh jalma jegud, jalma pangbeungharna anu bisa mayar jeung meuli hukum. Terus ketak urang kumaha kahareupna? Urang ronjatkeun sis kamling. Urang tambahan jadwal ronda. Anu tadina ukur 3-4 urang, ayeuna mah tambahan jadi 5 urang. Sarta kudu remen ngurilingan lembur. Sangkan lamun aya jalma kulamprengan peuting-peuting bisa katingalikeun. Ieu teh salah sahiji cara pikeun ngawates kana gerak-gerik jalma anu ku urang dicurigaan. Manehna moal laluasa pikeun kulamprengan peuting di lembur urang. Kumaha ngunaan kuring Pak RT? Naha kuring kudu kaluar digawe ti Juragan Qasim? Asa sarieun ayeuna mah kuring teh. Ulah tetep bae gawe mah jang. Ngan bae kudu leuwih ati-ati. Kami ge butuh jalma anu aya di jero. Pikeun nyiaran info sarta ningalikeun gerak-gerikna Juragan Qasim. Nu opatan terus ngobrol pikeun ngasakeun babadamian sangkan lembur leuwih aman. Kabeh ge sapakat ngarasa curiga ka Juragan Qasim. Riungan kakarak bubar sawaktu wanci nincak ka wanci sareureuk kolot. Aduh, hahai tot. Waktosna teu kapan dulur dangu sadaya. Emang cekapkeun heula nepi ka di dieu ieu cariosan. Mugia urang tiasa patepang dangu deui di cariosan nu salajengna. Emang teu kirang-kirang nyuhunkeun dihampura tina sagala kalepatan. Oge kakirangan boh tina medarkeun ieu dongeng. Oge tina ucap kecap bahasa Sundana. Urang pulungan anu saena, anu endahna, anu bagusna, urang alungkeun anu barututna. Emang saja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.